Aya kuatir bebetulan akang sia nya. Khawatir kunaon gitu Kang? Khawatir gering? Nya manehna geus 2 kali nya ngajaran usaha. Hiji ge eueuh nu jalan mimiti dagang sembako di pasarnya boga jongko teu jalan. Tuluy pindah ka imahna sembakona teh nya. Sarua teu jalan. Ane teh nganggur geuranya khawatir. Dasar usaha oyah kieu mah rada rese teu jalan Nya pisan. pantes we Kang, nu geloge waras heula tuh. Mah mungkin dagang sembako di pasar di jongko jalan Pantes atuh. kumaha ari aura kasih. Iya Kang, lamun usaha yang jalannya, sok mana teh ngidar beri lempangan, buat cicing di jongko atau cing di warungnya mau jalan-jalan atuh. Salah tuh itu mah pantes we. Lain gitu iya, maksudna aura kasih. Maksud teu jalan teh leuleumpangan gitu tapi non teh gagal gitu teu hasil usahana. Oh, ari kitu berarti usahana gagal Kang lain teu jalan. Tapi kita teu jalan memang ai jongko jeung di warung di mah mau jalan. Kudu namun dia mah aju dagang naka ngindar make roda. Jalan pasti. Mbak, nya